Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala musannif wa al kitab rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah nyaeta bagian ka-30 syarat pasal syarat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutut takbiratul ihrami ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram sita ta'asaro eta aya 16. Antamfa'a tegasna yen kahiji tumi takbiratul ihram halatal qiyami dina tingkah nangtung pil fardi dina salat fardu. Danten nomor kahiji tina syarat takbiratul ihram anu sadayana aya 16 teh takbiratul ihram teh kudu keur tingkah nangtung dina salat anu fardu. Janten ari dina salat anu sunat mah teu naon-naon lamun urang bari diuk ge. Dina anu fardu ge teu naon-naon bari diuk lamun urang teu mampu nangtungna. Tapi lamun urang mampu kana nangtungna maka takbiratul ihramna kudu keur tingkah nangtung. Wa antakuna jeung yen bukti itu takbiratul ihram teh bil arabiyati kudu ku bahasa Arab. Anu nomor kaduana syarat takbiratul ihram teh takbiratul ihramna teh kudu ku bahasa Arab. Teu meunang make bahasa Indonesia, teu meunang make bahasa Mandarin, teu meunang pake bahasa Korea, tapi kedah ku bahasa Arab. Allahu akbar. Wa antakuna jeung yen bukti takbiratul ihram teh bilafdi jalalati eta kulapad Allah. Wa bilafdi akbari jeung kulapad akbar. Nomor katilu jeung nomor kaopat tina syarat takbiratul ihram teh kudu kulapad Allah jeung kudu kulapad akbar. Allahu akbar. Ada takbiratul ihram teh nyaeta ngucapkeun Allahu akbar kudu kulapad Allah jeung kulapad akbar. Wa tartibu jeung tartib bayana lafdaini antara dua lapad. Antara lapad Allah jeung lapad akbar teh kudu tartib nyaeta lapad Allah heula terus lapad akbar. Ulah lapad akbar heula terus lapad Allah. Ulah akbar Allah tapi Allahu akbar janten kudu tartib tina syaratna. Wala wa alayumada jeung yen manjangkeun si jalma hamzah jeung yen ulah manjangkeun si jalma hamzatal jalalati kana hamzahna lapad Allah. Anu nomor kalimana nomor kabeunepna ulah manjangkeun kana hamzah anu aya dina lapad Allah. Janten hamzah anu aya dina lapad Allahna ulah dipanjangkeun Allahu akbar. Tah teu meunang kitu. Wa adamu madi jeung henteu manjangkeun bai akbarun kana bana lapad akbar. Nya kitu deui kana bana lapad akbar ulah dipanjangkeun. Contohna seperti Allahu akbar. Tah teu meunang kitunya ulah dipanjangkeun ba'na lapad akbarna janten ditambahan alif akbar. Tah. Wa alayusadida jeung yen teu nasdidan al ba'a kana ba'na lapad akbar. Anu nomor kadalapana ulah nasdidan kana ba'na lapad akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tah jadi ulah ditasdidan
tapi Allahu Akbar ulah ditambahan tasdid dina ba'na lapad akbar. Wa ala yazida jeung yen teu nambahan jalma wawan kana wawu sakinatan anu sukun au mutaharikan atawa anu diharkatan baina lafdaini antara dua lapad Allah jeung akbar. Anu nomor kasalapana ulah nambahan wawu antara lapad Allah jeung lapad akbar di tengah-tengahna. Contohna seperti Allahu Akbar. Tah teu meunang kitu. Teu sah kena takbiratul ihram. Kudu dibalikan deui lamun urang nambahan kana wawu antara lapad Allah jeung lapad akbarna. Wa ala yazida jeung yen teu nambahan si jalma wawan kana wawu qabla jalalati dina sameme lapad Allah nya kitu deui tadi dina antara lapad Allah jeung lapad akbar ulah ditambahan wawu nya kitu deui dina sameme lapad Allah oge ulah ditambahan wawu. Wallahu akbar. Lamun urang ditambahan wawu maka takbiratul ihram kudu dibalikan deui sabab termasuk kana syarat takbiratul ihram. Wa ala yakipa jeung yen teu repeh si jalma baina kalimataini antara dua kalimat ini takbir antara dua kalimat takbir wakpan kalawan repeh sanyana tawilan anu lila wala qasirotan jeung teu repeh anu sakedeung nya kitu deui. Anu nomor ke-11 ulah repeh antara ngucapkeun lapad Allah jeung lapad akbar. Rek repeh nana mah anu sakedeung atawa repeh anu lila Allah akbar. Tah teu meunang kitu tapi kudu tulu-tulu Allahu akbar. Komo lamun repehna anu lila Allah akbar. Tah eta mah kudu dibalikan deui takbiratul ihramna. Wa ayasma jeung yen meredenge jalma nafsau kana dirina jalma jami'a hurufiha kana sakabeh pirang-pirang hurufna takbiratul ihram. Dina nalika urang ngucapkeun takbiratul ihram kudu meredenge ka diri sorangan kana sakabeh huruf-hurufna takbiratul ihram. Janten ngucapkeun Allahu akbarna teh kudu jelas. Minimal kadenge ku sorangan. Tunya. Waduhulil waktu jeung asup waktu fil muwafaqati dina salat anu di waktu-waktu. Wa iqauha jeung tumiban itu takbiratul ihram halatal istiqbali dina nalika madep ka kiblat. Dina tingkah madep ka kiblat. Dina nalika urang ngucapkeun takbiratul ihramna teh urang teh kudu geus madep ka kiblat berarti yang hareup ka kiblat ka kulon kitu nya. Wa ala yaqula jeung yen kudu nibakeun wa ala yahila jeung yen kaselang jalma atau ngosongkeun biharfi min hurufiha ulah nyacad jeung yen ulah nyacad si jalma biharfin kana sahuruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbiratul ihram nya kitu deui anu nomor ka-15 urang dina ngucapkeun takbiratul ihramna teh ulah nyacad kana huruf-hurufna takbiratul ihram sok sanajana sahuruf. Wa tahhiru takbiratul ma'mumi jeung ngahirkeun takbiratul ihramna makmum an takbiratul imami tina takbiratul ihramna imam. Eta nomor ka-16. Nah, mudah-mudahan aya manfaatna hapunten tina penjelasanana bilih seueur kalepatanana. Sakitu wae wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.